Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkan kajunjunan ulang sadayana, panutan ulang sadayana wasana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ulang sadayana dipaoskeun yuswa Allah demi dikana wonirbo sakumaha biasa pamosan rutin pamuda. Alhamdulillah tiasa maksakeun hadir. Mudah-mudahan janten istiqomah kalau orang sadayana, amin ya rabbal alamin. Para pemuda, para pemudi sadayana naraskeun haja kajian min husaniyah bagian wali taki sanes eta ya. Dawang Bismillahirrahmanirrahim. Walitaqiyyi kitabna aya keneh teh kamari mah aya mangani mangani doaannya Allah berbuat sakaya. Walitaqiyyi jeung eta tetep pikeun ciri jalmi anu takwa. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Hiji yattaqil kizba, mikasieun kana ngabohong. Wal hubsa
jeung mikasieun kana kagorengan wajali sasyari sareng mikasieun diuk jeung jalma nu goreng maksana goreng akhlakna in goreng banget tadenya goreng akhlakna wa yada syatrul halal jeung ninggalkeun satengah na halal mahapatan karna sieun ayyaqa'a tumiba fil harami dina haram ya Ali hay Ali lisidki eta tetep pikeun sidki naon ari sidki pikeun jalmi anu bener jadi sedikit benarnya salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri kitmanul ibadati eta kahiji nyumputkeun ibadah mung hayang kapilih ku batur del ibadah teh nyumput nya batur ulah aya nu apaleun ke bahasana lah wa kitmatu sadaqati jeung kadua nyumputkeun sedekah wa kitmanul musibati jeung katilu nyumputkeun musibah atau sakit itu tah di logatnya hanet del enak saya punya tambahan deui del aya keneh teh akhir tiris kieu Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda, para pemudi sadayana, kajian Wasiatul Mustafa Atanapi min Husaniyah salajengna bahasan tentang ciri jalmi anu taqwa. Kangjeng Rasul wasiat ka Sayyidina Ali bahasana walid taqiyyi salasu alamatin pikeun jalmi anu taqwa dina kitab Min Husaniyah ayat 3 ciri dina Al-Qur'an mah seueur nya sifatan jalmi anu taqwa. Nomor kahiji ya taqil kidba mikasieun kana ngabohong rek aya batur rek teu aya batur posisi keur kumaha bae moal wani ngabohong takwa mah sanajan dikitu di kieu moal robah ulah kos nu kamari naon kamari teh nu ngabohong teh anu ngontrol padahal ngobrol jeung randa nya nya senal sabulah pali eta lain kamari oh adanya adanya kabohong dong maka majikanana bejana ngontrol padahal ngontrol eta mah naon neangan jahe oh nu takwa mah takut sieun ku Allah sanajan baraya eueuh anu apaleun tatangga pola warga anu eueuh apaleun tapi yakin Allah mah apaleun
yakin Allah mah ningalieun, yakin Allah mah merhatikeun tah nu taqwa mah harasa diperhatikeun ku Allah reker kumaha bae Allah netep karasakeun ditetep ku Allah nguping karasakeun dikuping ku Allah tah nu taqwa mah sieun tina siksa Allah kulada ngabohong. Jadi ya takil kizbah sieun ngabohong moal wani. Urang mah kadang-kadang jadi biasa ngobrol-ngobrol teh nya. Kebiasaan setting ngabohong. Kalau sorangan geus dibohongan coba komo babaturannya riweuh gitu mah. Nya. Tina preman jadi santri. Jadi santri teh atoh kolotna jadi santri kudu ngaji boga kita bebeja ka bapana assalamualaikum bapak mak damang nuhun upami damang mak abdi ge alhamdulillah betah di pasantren pak mak atuhun moal bapana atuhun ngan pak mak abdi teh di pasantren kudu ngaji ari kitab teh boga kedah meset cek ajenganana kitabna kahiji tijan hargana 100.000 cenah kedua sapina 100.000 katilu jurumnya 100.000 dibikeun ka kolotna atohun kolotna mah bunga nu aya da betah efek budakna kalakah ngabohong ka kolotna nipeng ngupin mahnya eta 100.000 tijan sapina jurumia 300.000 dikirim we efek teh paling oge 15.000-an tilu teh 20.000-an ya 300.000 dasar ngupin kolot wani dibohongan bahaya sekali berdosa tetap berdosa sekali ngabohong tetap ngabohong saeutik teh remeh tapi lamun sapiring remeh lain kejo sapiring mah nya lain remeh deui nya da remeh ge dikumpulkeun mah ai teu dileungitkeun mah moal leungit jadi loba artinya dosa ge lamun teu dileungitkeun mah kalakah beuki numpuk sedikit demi sedikit akhirnya akan menjadi bukit. Ulama paling oge kadang ngabohong kadang teu aku kitu nya lah nya moal salawasna urang bener nya salawasna ngabohong urang nya teh ngan segade atuh kumuping penjelasan cerita teh urang bisa aya perubahan beres teh ya situasi kumaha oge. Kadua wal hubsa sareng taqwa mah moal migawe kagorengan goreng cek agama ucap laku lampah tingkah aduh ngarege taqwa atuh naha sabab taqwa mah tadi paparenan ku Allah motivasi al jannatu uiddat lil muttaqin surga dicawiskeun pikeun jalmi anu takwa. Oh jadi moal wani ya atas takwa mah golongan-golongan para waliullah nya leres tapi aya masyarakat anu takwa nya da Allah malangkung uninga nya katiluna jeung sieun ruang riung jeung jalmi anu goreng akhlakna goreng kalakuanna goreng tingkah polahna sin kababawa tapi salah kadar urang maturan mah nyengan ulah tepinggang unggal waktu hayong kami si kababawa pan kamari diuningakeun ruang riung jeung nu hade pasti urang sok kabawa hade sanajan urang henteu loba hadena nya ruang riung jeung goreng urang pasti sok kabawa goreng sanajan urang saeutik gorengna tah kitu Cianjur aya pangaosan tiap dinten enjing-enjing pangaosan naon ihya eta jamaahna disebut jamaah pangaosan ihya aduh mulia atuh pangaosan ihya jamaahna nguping nage asa naon asa luasnya wow jamaahna kacanak mulia eta nu ngaji ku ngajina kitab
karangan Imam Ghazali Ihya sanajan anu ngajina teu bisa ngaji kitabna ukur Bandung kuping kacanak sae leres teh dan loba nama teu mawa kitab Bandung kuping narulutan di Baledog we kunaon koes bon-bon para buut teh wah rame harudang ngadala es bon-bon nunutan dewe anger teh nya aki-aki pensiunan tapi kacana kuliah nah hiji jeung jalmi-jalmi tukang ngaji jadi kabawa sae sanajan anjeunna teu loba saena kitu tah eta asup ka kebon kembang urang kabawa sengit sanajan urang lain kembangnya duh sengit edon keluar ya tina kebon kembang bau deui we can mandi da nya loh gitu ya Ali lisidki dah saur kangjeng ka Sayyidina Ali hai Ali pikeun jalmi anu bener sidki aya sidki ngaos tah ya pikeun jalmi anu bener salah alamatin ayatilu hiji kitmanul ibadah tara hayang katingali ibadah teh da Allah meninggal tara hayang kanyahoan ibadah mah da Allah mah uninga numawi supaya anu ibadah mung kanyahoan ku batur sesorangan di masjid sieun gegum sieun sorangan nyagung mulai batur moal sieun nya teh eta jalmi teh naon hayang belajar untuk menjadi orang benar ibadah supaya ulah katingali ku batur kadang-kadang urang masuk hayang katingali naon sababna aya sifat eta nya sieun abdi mah hayang aya batur ulangan keneh nya anu bener mah berusaha pengen jauh dari penglihatan orang lain ulah mung dikanyapan ku batur ibadah teh bade ibadah dohirna salat bade ibadah dohirna maca Quran wiridan jalma teu apal tapi da Allah mah apal Allah mah apal seperti keun jalma tobat mung hayang katingali ku batur tapi eta tobatna dugi ka kenging ditarima ku Allah Subhanahu wa taala kitmanu ibadah aduh ya ibadah mahdoh ibadah ghair mahdoh nu langsung salat nu langsung thalabul ilmi nya Allah anu nganilai lah itmanu ibadah kedua wakit manu sedekah orang yang benar mah selalu menyembunyikan sedekah mung hayang katingali kadang-kadang kepala berbulu otak berlainan sedekah teh hayang apal hayang kanyahoan ku batur mah disebut bagur eta ganjaran ge eueuh tuh ganjaran ge eueuh emut dipayun tah aya anu sekolah masjid can kieu acan pan pangkas masjidnya sebagai ngaraji barudatnya rek di ruang masjidnya diomean pas ngagulungkeun samak aya duit ka 100.000 ngiringan kangge masjid cenah teuing saha nu merena eta tah eta belajar untuk bisa benar mung katingali ku batur sedekah teh ieu mah kadang-kadang hayang katingali waduh eta bangun sae teh ya ngobrol ka deukeut jalma nu ngabangun oh pan atuh aya abdi teh ya teh jalmun teh aya abdi moal beres bapak ngeringan panti abdi semena teh sabaraha sak 2 sak cenah diobrol-obrol ngit ganjaranana nya ulah kitmanu sedekah orang yang sedekah tidak akan pernah sengsara
justru orang yang ahli sedekah tambah sejahtera. Kita orang sedekah satu Allah balas menjadi 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Al-Qur'an ya. Sahajama midamel hiji kasayan bakal dibalas ku 10 kasayan. 10 kasayan hiji di dunia dibalas ke 10 kasayan di dunia keneh. Sedekah rokok sabatang jadi sabaraha 10 batang ngan ulah diarep-arep geuningan eueun 10 teh ulah manten ganjaranna oge nya makana sumputkeun ulah hayang apa-apa nyawana jalma beda-bedanya leresnya beda-beda ya namanya juga manusia kepala sama berbulu otak berlainan kahayang. Rasul itu ahli sedekah tiap hari selalu dia bersedekah. Rasulullah aya artos ku artos, aya tuangan ku tuangan, aya banda ku banda. Oh, subhanallah eta teh jeung teu seep-seep ahli sedekah mah hal kana teh da manfaat sedekah teh hiji tajidu fi amwalihim bakal ditambah hartana, kadua dawaun lil maridi bakal jadi obat pikeun gering. Lamun geringan wae sing sering sedekah ai sedekah leuwih tangeli alit ageungna tapi istiqomahna 1000 tapi rutin jumahan di dia mah koropak paling koropak naragen hungkulnya di batur mah aya koropak maju jumahan teh ulah digali cinan koropak teh teu pernah urun-urun ayo we kitu tah kadah naon usia jangan dilihat kecil besarnya tapi istiqomahnya ulang duit ladang usaha loba tapi palebah aya musafir anu ripuh kalaka diusir ripuh dibere eta mah kudu dibere tapi lamun jag-jag mah aloreamnya diusir bere ada atohunana doa murudul teh doa murudul teh musafir jadi bikin ya contoh abdi ieu mah rek ngajar ka penjara dinten Senin terus dina motor tuh aja ini nyampurkeun Pak pasihan Pak manawi gaduh sok aya dina deket ko motor kunci motor besok aya nu logatnya nya 2000 ku lagi parkir naon we bikin we tah mak nuhun Pak sing digantian polo anu ageng Pak sing disehatkeun amin asup ka penjara ngajar weh ayo balik ngajar jam 10 aya nu mudag murid Pak agosan aya naon ieu aya milik mamah kamari besuk ka dieu hoyong dititipkeun kangge bapa ti mama ulah jang bekal anjeun di dieu pan anjeun teh kudu udud kudu ngopi ada ieu mah amanat kudu dibikeun ka Pak Ustad ulah koko diasupkeun kada saku nyari diasupkeun ini teh berangkat teh pas dibuka di bumi set 50.000 di mana ia datangna sugan tadi ngaluarkeun 2.000 datang 50.000 teu sapoe poe acan ngan tau mah goreng niat wan teuretan musafir teh sok datang deui sakali datang teh geus teh sok we datang we ka imah dibere 2 poe heureut datang deui teh eta ge sarua datang deui Pak pasihan direk wah nu kamari teh cik abdi teh abdi geus goreng ieu euy niat kamari 2.000 jadi 50.000 aya mah goceng bere goceng nah teh geus goreng niat aduh disimpan nuhun Pak nuhun cenah eta semua sing dibalas ku Allah anu lipat ganda amin didit
Nah balik ngaji nunggu deui tah mah geus goreng di duniana niat hate pokona mah kate hate lempengkeun mun hate mengko geus bakal diwiwirang era sorangan nya era sorangan nu kahiji mah teu inget-inget bakal sumputkeun nah nu kadua mah geus optimis wah kamari 2000 jadi 50.000 air masa 5.000 jadi 100.000 boro-boro 100.000 balik ngaji teh nunggu deui tah eta goreng niat bahaya ulah diturutan ka didinya dunia kene ku Allah ge geus dilungsurkeun asal naon benar-benar urang niatna teh ikhlas ulah hayang pamulang anu leuwih contoh tukang nguseup geus atuh can tukang nguseup ari nguseup teh ka laut teh tukang nguseup teh di batu gek cai tidinya niatna eta nu nguseup teh rek naon rek usaha nguseup keur nguseup kitu dialungkeun jejer nyangutan wae ari tukang nguseup boga panyakitna aya daging jadi dina punukna sagede bal buleud na geuleuh kitu hayu we kita ai di dasar laut teh aya jin bebeja ka bapana bapa aya naon panginjemkeun bola tuh keur nguseup membawa bola na punukna cenah nya heg bapana teh jin teh ini teh kadarat nyokot naon nyokot penyakit nguseup sat dibawa dibeuikeun ke anaknya main bola di laut ai cek nguseup jadi penyakitnya di leungit aneh beri naon lauk menang loba geus balik ka imah ngajingjing lauk di perjalanan panggil jeung bapa tukang nguseup deui lain asa cikeneh ente teh nguseup ketika eta menang loba di belah mana ngusupna tuh deket laut aya batu dia ke didinya unturang eta nya heg kuring hayang kos anjeun hayang menang laut loba yoga itu ini teh ayeuna apa eta anu teh lama balik ka imah murak naon mual lauk digoreng makan wah nikmat nah ari nu nguseup nu kadua gek diuk calik teu meunang hiji acan kesel ayeuna cek anak jin bapak bisi nungguan bola bikeun buru-buru eta bola teh kanu bogana deui ari bapana jin teh apaleun geus init nu boga panyakit teh padahal geus init akhirna dibikeun kanu kadua jet dibikeun pan aneh amek-amekan hanas ku hanas uing ka dieu datang penyakit pindah ka kuring lauk kemunang hiji acan balik mutuk ini kan diheula hor eta balik ku urang geus kituna we tah didinya ade niat teh kudu bener-bener buleud ikhlas nya rasanya pemudi sadayana nyumputkeun sedekah nyumputkeun ibadah ciri anu sidki bener nomor katilu ciri anu benerah kitmanul musibah nyumputkeun musibah embung di beja-beja hawana hayang di beja-beja meloba nu ngalalongo pun kitu nya embung di beja-beja eta mah jalma nu badal mah tampi ieu mah musibah ti Allah itulah orang yang benar mung di bejaan batel teh keun abdi unggul keluarga nu apa teh dilarang ulah dibejakeun ka batur abdi gering ulah dibejakeun ka batur abdi gering itu jeung kitu eta kadang-kadang jadi tanda tanya ka mana eta jalma teu aya teu damang eta mah teu beja-beja leres teu beja-beja teu damang ayeuna eta jalma teh pan gede jasana didoakeun di pangajian didoakeun di pangajian di longo kulobaan di bejaan teh di bejaan nah
sabab eta jalma ahli kasaean teu aya eta jalma teh biasa aya jadi teu aya tanda tanya akhirna aya informasi sauna teh damang nu leres nya geuningan teu apal-apal da teu aya nu apalin kumaha urang doakeun asan Fatihah didoakeun urang longok ngabring dilongok ngabring di bejaan teh ngan ku Allah we eta mah hakikat mah nu bener mah mung di beja-beja musibah teh anapun aya nu ngalongok mah da teh dibejakeun eta mah aya nu ngabejaan we tah anu ngabejaan tah ieu mah lain aduh ilaha nu ngalongok ka urangnya urang teh geus geuring ieu aya we ngadagu anu ngalongok pula orang yang benar mah justru itu mal dibejakeun musibah teh musibah teh naon ujian anu kirang sae geuringnya kena musibah ayeuna eta musibah di Sumatera, Tapanuli, di Aceh ya Allah runtahnya ieu teh mobil teh di Bandung banjir urang mah masih keneh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala teu pikos di batur Pak leres teu di batur mah dugi ka masyaallah boro-boro bisa kikian aduh urang mah ditangtayungan keneh ku Allah nya ieu teh naon ciri kiamat loba musibah teh kadura ciri kiamat teh naon waktu teh asa gancang he guanjeun Bandungan ayeuna tos naon di Jumadil Akhir di Jumadil Akhir Rajab Saban tarawehnya mati geuningan dina Al-Qur'an diuningakeun fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun ukuran sapoe di dunia di akhirat mah 1000 tahun 24 jam sarua jeung 1000 tahun sok kali-kali ari usia jalmi umat Kangjeng Nabi rata-rata genep atanapi 70 tahun genep atanapi 70 tahun sanadna eta we berarti lamun dietan kana 1000 tahun dibagi sabaraha ukur sajam setengah dulu sampai setengah mun umur 60 tahun 70 teh sarua jeung ukuran sajam setengah ya Allah ya karim makana di dunia mah sakedeung teh benar-benar sakedeung di dunia mah benar-benar sakedeung di mah di akhirat ukuran ge mangga heg ukuran sadu di dunia sapoe di akhirat 1000 tahun ayeuna 70 jeung 60 sarua jeung sajam setengah teu sapoe acan 24 jam teh nya Masya Allah tuh dari pakai ibadah usaha niatan ibadah kuli ibadah dagang niatan dagang ibadah jadi nilai pahala ibadah sarua lamun niatan ibadah jadi ulah dikosongkeun eta waktu teh tina ibadah lebar kur sakedeung di dunia teh geuningan teh lila nu lila mah di akhirat lila eta mah mal maut teh di akhirat Masya Allah tah ciri jalmi anu bener mah sifatanana cirina naon nyumputkeun nalika meunang musibah kuat mal urang dah ai perbedaan ngan apa-apa teh perbedaan pertolongan Allah we tah mah pertolongan Allah teu dibejaan tapi aya nu apaleun datang perbedaan Allah masih anu ningah hakikat Allah teh tah kulasa teh dibeja pangwatosankeun ka Pak RT pangwatosankeun ka jamaah abdi teu damang hoyong dilongok kitu rek ngalongok mah kira-kira geuningan dilongok ge keur udud keur ngopi atuh nya simpulkeun sifatan ciri jalmi anu bener mah hiji nyumputkeun dina
ibadah, kedua nyumputkeun dina sedekah, katilu nyumputkeun dina musibah. Uang belajarnya sanes simkuring geus bisa nya ulang belajar sami-sami kitu nya. Ulah hayang katilai ku jelema sing hayang katilai ku Gusti Allah. Ai katilai ku jelema mah moal menang naon paling ge menang piala. Ai katilai ku Allah mah pasti menang pahala. Tah eta nu pentingna mah hayang ditilai ku Allah bener menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Alamatus sidq. Ya Ali walil abidi cekap sakitu ya. Mudah-mudahan aya manfaatna laresna tina agama pami aya lepatina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat biasa diamalkeun. Sakitu anu kapihatur hapunten kana kirangna. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.